Kiai Ustad karak bisa maca Sapinah, Takrib, Fathul Muin, Alfiyah, bisa sholat Allahu Akbar rapi, encan bisa jadi panutan. Baca Quran rapi, makharijul huruf, kemudian lagam-lagamna bagus, can jadi panutan. Hese mantak loba kiai tetapi teu mabruk ilmuna, hiji kesalahanana lantaran dijual belikan ilmuna. Lamun ilmu dijual belikan diojol jeung dunia moal mabruk. Urusan dibere nerima nggak salah. Hese teh ulah hayang. Lamun jadi santri geus bisa maca kitab, sholat nagis rapi, bahkan maca Quran nage rapi, ketika manehanana dijual ilmuna, silaturahmi make kudu hayang diberkatan. Lamun ngaji hayang dibayar mah masalah, cuman hayang dibayar mah beda nata sakitu dong. Urang ngariung kemudian dibere ai daek mah masalah. Tetapi lamun urang hayang dibere berarti ojol ilmuna, moal mabruk, hancur. Nah dites heula si Ali ya. Lamun Ali kemudian nyolatin ya, terus nggak ke bagian sholawat, Alinya nggak ke bagian sholawat, dia ngomong ini sholawat buat saya mana, udah nggak usah diikutin si Ali tuh. Nggak usah diikutin. Lamun geus teu nanya-nanya nukos gitu insyaallah. Nah ilan wese setelah orang bisa ngaji, kemudian kurang dipakai, sanggeus dipakai lain sakadar dipakai tapi ulah ojol jeung dunia.